prosesi Pangbagia Mapak Bang Agung sejak dikawinang. Kasep inju aki sate acana urang nuluykeun ieu lalakon aki sejasanuk-sanuk kanu maha kawasa urang muja berata kanu maha sukma supaya teu melengkung bekas nyalahan bisi aya demi tu kabaktian karuhun teu kaleuhan ku aki jadi kumkeun kum tuaan nom lanang wadon wana 47 paturunan moal diwiji-wiji. Kasep urang rajahan heulanya bismillahirrahmanirrahim. Pun sapun kanu maha agung kanu kagungan kun payakun nyelegad pelargu melar kawasana di langit pating karetit di bumi pating kulisi kumelar di alam lahirna bari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah bari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah alhamdulillah raja doa raja munah maring Allah dina ati anu wening dina rasa rumasa dina hate anu basket dina iman dina Islam kitabna Al-Qur'anul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar. Kasep mung sakitu rajah ti aki didoakeun ku aki pamudah-mudahan dina dinten ayeuna cing dina kalancaran ginanjar kawilujengan oge selamin dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya urang tuluykeun ieu lakon teh juru bangsa mangasuh benjang ladrang ing umam
daratan boropan nono banana tenging yang belagu duh Gusti nu agung aing geus golotek ieu jang nyeri cangkeng aing ngebelekuk mah cing urang sanuk-sanuk heula we sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wargi Israel sadayana aya hukumna nu ngucapkeun salam teh sunnah jeung hukumna anu ngajawab salam teh nyaeta wa urang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Didoakeun ku aki pamudah-mudahan anu ngajawab salam ti aki cing asup ka sawarga ageng rezekina oge meureun aki moal pilih kasih anu teu ngajawab salam ti aki oge cing asup ka sawarga ngan kelekna cing dekoks ya. Bapak Ibu wargi sadayana alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa kumpul ngariung paamprok jonghok patepang rarai dina raga nyaeta walimatul nikah atanapi walimatul arus incu aki kasep didoakeun ku aki pamudah-mudahan dina dinten ayeuna cing aya dina kalancaran ginanjar kawilujengan ku aki didoakeun pamudah-mudahan cing hurip dina waras badana cager beteungna dikabul sagala pamaksadanana oge cing panjang punjung panjang yuswana jauh balai para rezekina oge salame dina pandang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Heujan aki ka dieu cenah teu sorangan aki ka dieu ngomong pamajikan ngancing di mana si eta teh cik urang telepon yang kalarasan aki boga HP anu kaluaran anyarnya merekna Jainal Arifin Channel cik aya di bawah kitu HP-na urang kodok lajang sugan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ieu HP teh Ibu bilih terang itu HP keluaran anyar namina godei ya Ibu cik nomorna 0000 nah nih nih lu nih nih naon ki di mana maneh yalah ieu kasarean siete kadieu urang bagjakeun eta maneh di mana eta ieu uing hareupeun panganten uing kadinya tapi hayang make lagu naon bebas kumaha maneh kumaha yaga meureun sok ben penting laguan we mah sok sok kumaha joget na ya no comment aku komen cerita lo masa bodoh Gusti cerita lo gak peduli siapa lo
bicaramu bros. Jangan curhat denganku No komen aku No komen itu si derita Masa bodoh gak mau tahu No komen itu si derita lo Peduli siapa No komen itu si derita lo Masa bodoh gak mau tahu No komen itu si derita Aduh aduh kasihan lo No komen itu si derita lo Masa bodoh gak mau tahu No komen itu si derita lo Gak peduli sih Bukan dokter cinta, aku bukan dokter gigi, aku bukan dokter rahim, tapi aku ambu. No comment itu sederita lo, masa bodoh gak tahu nih Yalah Win dek karek ka dieu teh heueuh ngahanja tinggal direk ngabagjakeun alhamdulillah jol we tinggalin mana marere urang lima bala lager nih urang mana itu urang Garut lain sih teh nih naon ki ye aya cek paribahasana panan mipit kudu amit ngala kudu bebe bebende bebeja sih teh sok bebeja heula ku maneh sakadapa ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, udah pada makan belum? Palingan lulus. Jawab Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jamaah. saya tidak ketawa Nah ya jadi kieu sarana jadi kieu yo. Beuing mah satia. nah jadi gitu sarana sih Ya tong dilaan ieu teh mahkota naon mahkota biisi sih teh ya urang kaharep joki urang doakeun sok doakeun ku maneh Bismillahirrohmanirrohim kasep didoakeun kurene pamudah-mudahan dina ngajalankeun rumah tanggana cing rut sauyunan kacai jadi salebih kajarat jadi salebak ting saredeg saigala sabobot sapihane anjing geunakana kacap sakinah mawadah oge warohmah karena naonan eta teh ni teu kaciri jadi mah urang kahareup urang silaturahim 666 sakumaha maneh biasa yang bari ngalaku bari nyunya sok Bogoda cocopa lamun urang rumah sakit rumah tangga sadeng sakapeung osok budeg alarek eta diserangkeun tapi antong aril awas lain wajajang wanita usian kuliah sedeh begat mayat terus sayang aturan panganten bibi panganten panganten asu sayang panganten deui bibi panganten deui henteu hilang ahli warisna ibu besan papa besan aturanan wilujeng teu basuling ulah sok kagoda dapu mugi gogona kasusah ditambal kawas lain wanita ulah sok kagoda anak keluarga besar di Sumedang anu sayang teu hilap ahli warisna di keluarga besar di panganten pameget ulah sok kagoda dapuh ge ye gogoda susah ditambah rumah tangga teh payah salaki teu mandi arek minta diserahkeun tapi na entong aren kawas lain wanita ulah sok kagoda dapuh ge gogoda susah ditambah rumah tangga teh payah salaki ente mandi arek minta diserahkeun tapi na tong arah
wanita ulah sok kagoda punguge ieu ngokoda kasusah ditambah kadio ini alah aya naon ki loba batur di mana ulah sok kagoda alah keluarga bisa ti cing balik alah teu hilang ahli warisna ti kula wargi besar pengantin pamakan ulah sok kagoda dapuguge ieu ngokoda ku harap nih kagoda coba lamun la 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 awas dari waqil una Allah Cina nih chăng chăng sự xăm tư ram tư xăm tư quay tư cháy ni chăm tư sự thâu lơ cháy ni sự chăm tư đáng chơ làm bơ lán chơ nào chết ta có đá phượng cô không ghé yêu có gọt em cháy ấy sing boleh gara-gara sedih alah ki Gusti Nu Agung niat nama sasalaman nih kan alhamdulillah orang lima balalager lain didoakeun kudu pamudah-mudahan anu masihan kan ini cing ngantosan ku rezeki anu langkung amin cing asup ka surga amin anu tacan masihan didoakeun cing asup angin cing asup ka surga oge nih didoakeun kudu ini ki naon urang fokus kana tujuan urang naon nih nu kahijina pan urang teh rek ngabagjakeun rek mapag tadi geus nu kaduana nu kaduana pan urang teh rek ngadoakeun tadi ge geus nu katiluna apa nu katiluna pan urang teh rek kaul naon kaul nyawa sede abang bisa cawa urang kaul joget ki 6 nih mana ya kos penyanyi nyos mari kita ngagajos ya
satuni laku tujuh ranggoni udah tujuan ayeuna cundu waktuna. Iya didawur kemang meleting nu sengitna di sarubari nu sengitna kanggo salira kasep panaging sing asih kembang katresna nu medal nu lembutan haturan dulu jeung sumping haturan bagian dada. Hungkul ka payun. Hungkul ka payun. Duduk ah. Aku tahan Bu, tahan. Cek salaman. Oke, sarang Bapak. Pak kapayun besan sareng besan. Syukur. Syukur. Ya, Ibu, Bapak gandeng si anak. Sok canda kali itu. Gandeng. Di sana itu sih. Bismillahirrahmanirrahim.
Gusti Nu Maha Suci memangsir ambang-sir sejak maksari Bung sakit donang kapihatur tiap bisa para kanca hapunten anu kasuhun hampura anu dalam anu ngalih pamrih panutup tutur pamungkas cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.